nya tudang geus kolot. Tapi ayahnya dia aki-aki nu lempangna acruk-acrugan. Akina saha Adel? Akina Kang Guru. Tah dia. Tah gitu dia. Menang cek, siapa kararagan gitu? Cek, tadi abi mana hanya mau calana jawabnya lagi wae. Sarua abi ge, leungit wae. Juri siana teh, juri calana jero. Mun kapangih we tah nu nyokotna, tingalikeun we urang bebek. Kieu tah cek. Sejak dah dikeheul ngan leungit wae. Kunaon ceu? Ini juga nu arang mah kitu. Eta kan main celana jero teh ngan leungit wae. Oh, celana jero. Tadi abi nambut. Keur naon ari si Akang make jeung nyokot celana jero abi? Abi teh ceu mancing ti isuk nepi beurang teu bebeunangan. Nya dicelupkeun ku celana jero eceuk mah. Alhamdulillah lauk teh pada mabok. Bebeunangan ge loba. Nggak sampai wae, nggak sampai. Sampai mana? Maka jadi itu. Cenah dipanen. Sampai usaha itu batur. Oh, salah. Halo. Aduh, siapa gua di keluar? Tolongan deh. Tolongan deh. Teguh naon kan? Marane ulah pipilueun. Ya urusan urang jeung tanggal ye. Istilah aing ngeut tanggal ye ya. Aya untungna oge nya keur PSBB kieu teh. Abi bisa WFH, aya di rumah wae. Jadi kita bisa sering piknik ya teh. Nyami. Api oge bisa barengan sering ami sama poe. Terus Api masih buka gaji deui. Alhamdulillah nya Pi. Alhamdulillah pisan. Sarapan usaha Pi. Pipa Ridwan Kamil. Kunaon cek, manisida anu galau kitu? Nya tersedih cek. Kieu ari teh jomblo mah. Karena anu ngucapkeun selamat pagi sayang. Udah makan belum? Selamat siang. Lagi apa? Terus selamat malam. Mat bobo sayang. Oh, eta masalahna. Gampang atuh, ari hayang aya anu ngucapkeun mah tinggal datang we ka toko Indo ribet. Kayak pasti aya anu ngucapkeun, selamat datang, selamat berbelanja.